beresan Kan. buru-buru beresan kade eta bisi ieu pakai dijieun saja kade ngepak bisi kurang intinya Jipan lu bukan ngawe tinggal arek lapang sana ayeuna Heeh. di bangga pan dia ngagawean ieu tuh gacang kelar pan Gani deh pegawaian garawe loba nih juga nanti. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bulan mang di dia kayak pada malan gitu tah miringan atau naon we di dia sama teh. yang saya jam Jeung tuh awu. orang lah naon kan Ah naon we kira-kira ieu. tadi ngalamar itu tadinya Mohon aing ngalamar dah nyenak lamaran panginten. biasa sang kaya itu rumah lamar teh kan akang mah Naon wae naon wae bukan topi didegdekeun kitu kumaha itu rapi-rapi gimana kopeah dibahas rek mere moal atuh teh. Jadi kumaha tuh, Bang? saya kan bosnya itu keluar kita pantas dia punya ngalamar gawe kitu kopi degdekeun Nah, kekeus cenah kopeah dibahas teh geus lah. dia tukang gali sumur Nya gitu Kang atunya. Kinah lamun aya mah kabaran ya. mangga mon Ya, Assalamualaikum. Ya, mangga. Wawanian rek kabur ting hutang bayar ya. Isukan lah, isukan. Isukan sabulan orang keneangan itu kapangi-pangi karek ayeuna kapangina. Tayang nyaho. Tingali. Lihat rek ngarit. Bung naon eta bayar. Tayang nyaho. Iya tuh buru. Kayak di mah tasuk hayang hutang utang-utangan saya kira saya bayar mah. Tinggal ieu hutang ieu sabulan. Oh neta rapia. Duit. Lagi tayang nyaho, Bro. Arek ngarit Bro. ieu da mau. Iya modal teu kabalikeun ieu. Kumaha cenah ieu teh? Mana? Dicicilnya ieu ting sabaraha deui napasakan lagi teh nyaho. Ieu utang 250.000 deui ieu. Di sabulan kamari can awal kalunasan. Ku 12.000 bae. Atuh nomok di wae kitu teh arana mah. Ieu segala lah. Sekarang kepala deui. Eta 250 dikurangi 12.000. Jadi Oh, 200. Ah, lo pakai nih pokoknya mah tayang jauh. Hei. Oh, ini ulah tadi nya. Masih teh. Balik. Balik ke cara nama tuh. Euy. Bukan we mere tah. Tapi dah kamari geus eta mah teu mere. Ngomong nyuruh segel duit panas. Ah. Kunaon? Kunaon itu kunaon? Ah, biasa we. Biasa kumaha? Da jadinya mah moal mere kamari oge nyaho lah. Iya nya. Iya orang siar, Mang. Orang boga rezeki. Di aya meureun nya. Aya. Ai kituan aman. Ai urang mah mun aya rezeki yang moal hese. Bubuh harinya hari panage hari aya mah meureun. Ai pan bisnis urang mah pan beda tinu lain. Lain gawe naon gitu. Ai gawe mah kieu Mang pan batur teh baru ngabarutukeun duit. Urang mere ye, mere nginyeum. Alus bager atuh ai kurang kabeh teu mere nih. Pan urang kamari mah modal na eueuh. Ayeuna mah aya meureun nya. Aya mah aya da geus biar dieu. Syukur. Tuh. Mau mah batur anu marere ge data-datana. Urang mere ka batur. Kesan buku kitu geuning Heeh, nya. mere nginjem ka Ditunggu batur. adanya. Ditunggu itu catatan ditunggu. Mere nginjem ka batur 100.000. Dibayar mah 125.000. Tah, eta bisnis ngaranna. Kur sabulaneun. Tah, duit lagi. Tuh, 200 mah aya. Dia tah. Mang Ikin arek nagih
Da manehna hese ditatagi teh. Cerita teh manehna rek ngarit kieu manehna teh. Beneran we panggil di jalan hutangna mah 250 deui. Kan mayar manehna 12.000. Nah, ieu rezeki ieu. Usah rezeki urang ayeuna. Pada loba. Dah. Rek, jangan-jangan. Ngan wayahna we. Oke, 2 minggu mah balikeun deui. Jadi 125.000 lah. Ya. Bae lah sabaraha we ngabalikin nama Baik. pokona mah. Ieu mah bersih ya, duit bersih ya. Intinya. Ada nya? Mana rek mulang heula. Dituliskeun ieu teh nya. Leuh nya jelas atuh dituliskeun we di imah. Dia teh pulpenna ting di mana poho dinyimpen geus di timangikeun buru-buru da mah carek ngarit. Ya nya. Kita itu urangnya Ada bayar nya, nya. mohon bayar. Ini 125.000 nya. Siap. Ada ya mah bersih. Bersih nang ke sakit tuh bayarna. Ya, siap. Aya. Gawe minjem-minjemkeun duit. Kalau jeung rentenir atuh kitu mah. Aur ka bawa kotor aing. Kumaha heula we bener nya duit teh. Jadi bersihnya kumaha heula we lah. Kumaha aing. Kumanehna duit bersih. Duit kotor ka bawa sudi naon ngiar-ngiar ke bawa ya kieu mah geus di seuseuh meureun semua meureun bawa kacamata naga ya keneh berarti halus bersih